teh meser, eteh yang jajan, eteh yang seblak, eteh yang itu, eteh yang ieu. Datang-datang meni recet, asa teu karnal cek abi teh ieu ti mana? Ieu mah Ayu and the Gang cenah. Oh, ieu teh babaturan si Ayu nu kamari jarajan ka dieu. Ayeuna aya jajan deui tapi ayeuna mah leuwih lobaan. Kela hampura ieu suarana rada bindeng soalna ieu teh abina nuju pilek. Ieu teh karek marurang sakola meureunannya langsung nyaring pangheula jajan ke warung abi. Heueuh gareunahnya budak sakola ayeuna mah bekalna teh gerde. Eta we jajanna teh meunila loba. Tah ieu teh aya 7-an apa 8 urangnya. Terus di dieu teh aya nu jajan mie rebus, aya nu jajan basreng, aya nu jajan makaroni basah, aya nu jajan pisang keju. Heueuh meuni asa kateteran merean oge nya. Aya ge asisten bisana teh kur nyieun pesenan minuman we hungkul. Tah nyen pesenan mie rebusna beres lanjut nyen pesenan makaroni basahna. Makaroni basahna teh 2 porsi, saporsina anu 5.000. Kela ieu nu geus beresna urang bikeunan heula supaya teu heurinting ieu dina meja. Heueuh atuh da meuni asa heurin cabak ieu dina meja. Tah ieu masak makaroni basahna teh dihijikeun nya soalna ngarah tare beres. Duh da masak makaroni basah mah teu lila nya. Otak teh kungsi lila ge asak we. Lanjut aya mah urang nyen pesenan anu si Ayu. Tah jadi si Ayu nama jajan seblak jeung roti bakar. Tah kulantaran ieu durasina panjang teuing jadi masak seblak nama di skip we lah nya. Nyaho-nyaho geus asak we nya seblak 2 porsi teh. Tah jadi ieu teh selain aya si Ayu and the Gang, di dieu ge pelanggan anu lain anu jarajan matak ieu teh masakna diselang-seling. Tah ieu pesenan seblak anu terakhir beres. Asli nama ieu teh nunguan pesenan seblak teh 3 saja. Matak ieu teh si Ayu geus lehe ka ditu, lehe ka dieu, heuh atuh da pesenanna diterakhirkeun. Lain tumben jeung abi teh nunguanna bari caricing kan biasana ge sok bari tarik tokan.